أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون Allahu a'lamu bimaradiha utawi Allah taiku alladzi ja'ala kang andadakeun ya Allah syamsa sarengnya dia pada zatnya ing tegese kang duweni padang integese cahaya wal qamara nura ing lan ing bulan nuron ing cahaya wa qadarahu lan mestiakeun ya Allah ing qamar min ayyizair saking araya iku makun qamar manazila ing pirang-pirang manzilah samaniyata wa ishrina manzilan tegese 20 manzil anggona zamanin wa ishrina lailatan dalam 20 min kulli syahrin saking saban bulan wa yastatiru lan narima katutupan ya qamar lailataini dalam rengungi in kana syahrul sadasina yauman lamun ana bablami ku 30 dina lailatan atau in kana lamun ana ya syahr tisatan wa isina yauman iku sangalan 20 dina kita lamun pengendari sirasada bidal kekalawan mengkono kudarahu kekalawan mengkono Malkum min ja'li syamsi diya wal qamar nura wa taqdi manazil adad sinin wal hisab bilangan pirang-pirang tahun lan hitungan waktu Makhluk balik orang adam sepala yang mengkono mazkur illa bil haqi angin galawan lakla abasan warna memengan ta'ala maluhur ya Allah zalik saking mengkono abas pasil wa mertalakeun ya Allah billahi galawan nganggo iya pasiru wandun lan nganggo nubain nupasiru manana yubainu martalakun ya Allah al-ayat insaka ayat liqawmi ya'lamun kadwe kaum kang waruh ya kaum kab yatadabbaruna kang tegas malaliki ya kaum kabeh
yatadabbarun tegese melikir ya kaum kabeh. Allah ngajelaskeun tentang kapangeranan Allah nu ngadamel langit ngadamel bumi 7 lapis langit 7 lapis bumi dina ukuran genep poe dunya dikira-kira satulungan deka mana babalik atuh lamun kabeh nang nyiptakeun Allah ya babalikna ka Allah ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan nu mentek dibalikeun ku Gusti Allah ka akhirat alam dunia alam akhirat urang balik ke akhirat ndek dibalas balesanana nu bagus bakal bagus nu goreng bakal goreng ke di akhirat liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qist mukminin mukminat anu beramal saleh bakal dibalas dengan sajujur-jujur seadil-adil nu kaliwat ganjaran ngaranna tempat nasor kafir walladzina kafaru lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alim orang sok mikiran ge bae eta kalalapir nu hirup keneh mameureun sugan-sugan menang hidayah kitu kan harapan urang nu geus pararaeh urang sok nalangsa Yahudi Nasrani Hindu Buddha urang nalangsakeun ku yakin-yakinna bakal jadi suluh neraka haju terus bae teu eureun-eureun mending lamun di dunia nanyana boga pabrik kaya raya aju sadaek nanya milih cewek hidung putih jangkung pendek hayang leteng beli kunyana di dunia jadi sorga deres eta cara encek sewan aduh ngawarung nage leutik jelema teu pati daek baralanja hese jang dahar ge ya Allah ya Rabbi di akhirat jadi suluh neraka saneng-neng sok asana langsa Masya Allah atau dibundir di situ masa encek Cina maju Cina maju si kesang bareotan ya Allah di dunia na capek susah di akhirat jadi beleumeun Allah neraka Gusti Allah aya teh mun bageula pabrik atuh anu ekspor import wah geus tengah sabodo teh di dunia na ge emang nya sesenangan ieu ieu tah anu kos kararitu anu dagang es lilin teh alah cincek dagang es lilin teh tuh ieu raha beli Alphard teh sih goblok cekna boro-boro Alphard aing dahar ge hese tah di dunia dahar ge hese di akhirat iya diasur-asur jadi seuneuh neraka Masya Allah kan sok nalang sampai gitu tah ya ari urang mah ye sarajan boloon-boloon saboloon ge meureun lain meureun iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ya sanajan ka neraka sanclom gitu tah udah Haji Pendi mah digubiag but jaman baheula mah ngaranna digubiag di roskam aduh ya Allah gari ngan aya ujungna tetep ka sorga tetep ujungna ka sorga sabodo sia nu amin aing mah embung aing mah hayang langsung tetep yang sia teh nu amin los
Ayo ngomong tetep pengen ke surga langsung. Aduh Gusti Allah. Haji orang tersedih kumaha mus orang ke surga anak jumpa bajikan misalnya ke neraka. Perasaan orang lain kan. Sedih kan orang. Ya Allah tuh pemajikan orang nu baheula hirup babarengan sakamar saling curhat orang ka neraka oge gara-gara malingan duit salaki bemerenya. Kan ke neraka atawa dibalik pemajikanana ke surga salakina ke neraka nyana ge kan sediheun beureunanan kaji di teangan we tadi kok dirantai aduh ai itu kan ai kudu bade ke surga cek cenah udah saya tunggu nanti di surga bau udah encan kanyahoan sabaraha puluh tahun di neraka awas lu jangan nama siapa-siapa ya. Jadi dia ngomong gitu hoken kan nih. Nggak bisa begitu dong. Udah masing-masing aja sekarang mah. Bongannya dulu waktu di dunianya ngoplos melulu. Pakai bongannya itu Pak. Malayu mana bongannya? Aduh, aing ngebatak teu kapake gitu Malayu sih aya bongannya. Iya, lu. Aduh, gua cariin dari tadi ke sana kemari. Gok di sini. Nanya ya gok. Malayu mentelok ego kan ya. Ego lu di sini. Ya Allah, ya Rabbi. Aing bisa ta Malayu kos gitu mah. Aduh, bongannya lu begitu. Tah, iya kan urusan anak percaya Allah ka Allah bahwa Allah teh sebagai pencipta. Geus anak pencipta berarti Allah teh pangeran anu bakal ngabalikeun urang di dunia ke akhirat balik ke Allah. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Geus loba pisan anu baralik bapa urang ma urang bapa kolot urang aki uyut urang geus baralik bahkan aya nu anak incu urang geus baralik. Urang ge ngaler ngidul ngetan ngulon teh nungguan ajal hakikat nama urang da dipake ka pasar dipake ka kantor dipake ka sawah aya waktu mah minggu dipake ngaji eta ge lamun kosong teu ngabesan jadi sesa ngaji teh sesa ka pasar sesa ngabesan ngaji padahal mah nu bakal nyalametkeun mah ieu coba eta. Masya Allah ayo nu bakal nyalametkeun kurang dijadikan sesa ayo itu bangsa ambrang-ambrang diutamakeun eta kan budak nu ku situ ngaranna mentak aing resep ngaji jeung budak ge nginain ngaji jeung nu budak jeung nu bodoh jeung nu susah akhirnya ieu nginahin jadi loswat geus eta mah hayang ieu diajan ku bupati gubernur gitu bangsa non gitu ngaranna teh danrem dan itu hayang ngeus saya mah mending anjeun para rieu beresep bangetna ge lain deui bangunan bangun penuh masalah teh gitu teh ya Allah tapi ternyata urang mah geus ngutamakeun ngaji kan nya nama boga jabatan boga harta tapi ente ngutamakeun ku ngutamakeunana ge ieu teh geus lempeng ka sorga ieu teh keur ngalempengkeun jarum ka sorga ieu teh beuh lempeng gas minggu hareup mah mah kajian kumaha ge mal ngabesan ngaji bae mah kajian kumaha ge oh eta tekad ieu mah ngabesan pre aya anu pre waduh cenah kieu geus 5 minggu kurang teu ngaji atuh sabaraha kudu BPJ sekali ih ngajakeun teu naon henteu ayah jangan lupa tololnya itu kudu bebeja prek mah banjir bebeja prek 5 minggu sudah kulit gaji sebenarnya tuh tambah deh supaya yakin saya yakin pangeran teh Allah sang maha pencipta nyiptakeun langit nyiptakeun bumi
ieu kuari tambah والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل ya karim ieu ayat ku pohar والذي جعل anu ngadamel syamsa kana panon poe teh didamel ku Gusti Allah teh dia cahaya anu ngaleuwihan berbagai cahaya lumantak ngabahasakeunana ge dia aizat tadiain nurin disebutna padang beuh pohar poek saenggeusna poek cul panon poek Masya Allah. Tadina banget pamajikan teu kadeuleu barang aya panon poe mah bray. Kadeuleu sia irungna takut. Naon sih Kak? Atuh barang aya panon poe sia kadeuleu hideung sia tah kadeuleu. Bih, tah si Kakak atuh. Geus bae pokona barang aya panon poe aing ajib ku panon poe. Kadeuleu ku aing sia gitek-gitekanana ge kan. Tuh. Ieu panon poe pohara diaan. Ulah eta gede lah, gede tau mah jarum potong raga kehandap kasorot ku panon poe kadeuleu Masya Allah nang sanyeun bejana orang Amerika nu nyeun hayang nyaho deuleu aing beungeut dan nu mana nu cenah Yahudi mana sedekeun ka Kristen sedekeun ka Yahudi saha nu nyeun panon poe pasti ka Allah angke teu percaya ka Allah Masya Allah والقمر Allah tega jadikeun bulan sebagai nur cahaya tanggal 13 mulai kadeuleu kurang bulan 14 bulan geus eueuh hahala dia kurang di hadapan pohon beringin ya Allah beserta sarwiti karim ya Allah ya Allah anu nyana telah menyatakan I love you indah mantak eta teh ya Allah ya Rabbi cinta saksina bulan waduh wahara tarolol sia mantak obeng bulan bulan caa berbeda tapi jeung panon poe redup indah sayu senang ngeuleuh bulan ca nang sahanyeun Allah nu paling istimewa na deui wa qadarahu manazila Allah mastikeun ka bulan teh dipastikeun tempat-tempat namin haitsu sayr ina lempangna horenganan ieu bulan teh teu sambarangan aya manzilah-manzilahna manzilah teh tempat-tempat poros bulan eta ngaranna manazil dijieun ku Gusti Allah pisamanin wa isrin 28 gaya bulan sapeting-sapetingna pindah manzilah-manzilah malem kahiji aya di manzilah sultan ngaranna manzilah teh cek ahli palak meureun harian kadua engke di puten katilu di Soraya kaopat di Dabron kalima di Sokoh Supah nomor kalima di Hakah gitu nomor ka genepna di Hanah nomor ke-7 nazira ke-8 atau ke-8 torf salambal salapan 10 jabah manzilah tempat lempangna bulan aya ngaran-ngaran urang ge kan di ngaranan ku ari nurutan itu mimiti aya Jagorawi Jakarta Bogor Ciawi eta tol nomor ke-2 ka dieu Serang naon ngaranna tol Serang ada itu ngarana tol Merak ulang ngomong atuh sia
Serang mereka itu ngaranna tah ngaranna ka ditu. Ayo. Serang lah. Kan lamun ka ditu urang nya Jagorawi. Anu ka ditu tah Bekasi kan aya ngaran naon? Jabotabek. Ah nya bener nyaon teh sia. Ka ditu terus nu kuari Bandung kana ngaranna naon? Cipularang. Jawa ka ditu naon tah ngaranna? Cipali kan aya ngaranna. Sia unggul kue ka Serang teh ngaranna goblok. Tol naon eta? Aya ngaranna eta. Ya Allah. Hah? Tuh. Tol Jakarta Merak. Aduh. Masya Allah. Eta teh ngaranna Jakmer ngaranna. Aos ya mah. Parah ya anak buah teh nyaho kos kitu kos itu acak. Barodo. Tuh kan iya. Ngaranna 28 terakhir ngaranna Batnul Hut. Jadi sapeting teh bulan teh pindah poros. Aya apa itu? Disebutna manzilah Allah. Mentek kurang lamun dek curat-coret nazima jang dagang, azima jang kekuatan, azima jang pelet. Sangarana Sarwiti Sin. Wow, sekian. Nundek diadu ke desa Haji Pendi. Oh, berarti jatuhna teh ieu sabaraha tungtung sabaraha. Oh, berarti jatuhna di malam anu ke malam anu bulan kuari bulan naon ieu? Bulan teh bulan naon misalnya. Berarti engke ieu teh malam tanggal 14-na itu teh manzilah naon tanu kuari di bulan ieu. Nah tahu engke di deuleu ujungnya sabaraha? Oh, berarti teh ngan 3 berarti 3. Eta anu hayang manjur mah kos kitu. Jadi kudu dilu lain sacoret-coretna. Ali hikmat gabungan temu kos itu mah. Gadungan gitu teh mah. Teu nyaho teh nyaho arah. Teu kudu ditu. Pendi pe. Atuh kudu ditu Abajadul hawazul hatoyun dah hatoyun ha 8 to 9. P berarti Pak berarti 9 gitu. N di dal opat berarti P jeung opat sabaraha? 9 jeung opat sabaraha? 13 cokot 12 sabaraha? Tuh udah cokot 7. siapa? Mandeknya nama dagangna naas bae. Itu dihitung. Eta kada jadi dukun bos gitu. Ieu mentrek nyaritakeun dudukunan ieu mandek nyaritakeun teh maha kawasa Allah. Wa qaddarahu manazil. Ya Allah. Ya Rabb. Jumlahna aya 12 manzilah 28 manzilah nu 28 dibagi karena buruj aya 12 genep bagian shimali 7 bagian shimali ngitungna ti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September burujun shimaliun Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret eta burujun janubiyun aya aturanana jadi 12 Nementak dinazomkeun mun urang ngaji palak afhamtun maisarun janun aslun sabsujun burujun shimaliun okbizun of asdun deskauzun janjatun pebdatun burujun janubiyun yaitu afhamtun artina April hamal
geus eta teh ngaranna buruj hamal to usna 9. Nah geus aya rumus-rumus urang mae sarhun mae saur berarti hun 8 usna 8. Oh jadi geus kanyahoan ku urang sangaran sia usna sekat teu manjur ka jeung kumaha geus mendingan cicing di imah bae dagang moal mejus ya mah nya naon geus cicing bae geus sia mah kolot geus geus kahitung jeung deui kadeuleu geus umurna ge geus moal kembali Tama lain dipalak deuleu raragan da Dah. Nek 28 dibagi 12 burud tadi simali genep janubi genep artinya simali teh ieu kalerin garis khotul istiwa genep kiduleun garis khotul istiwa genep di luhur ngaranna madarul itidal mun dihandap di bumi ngaranna khotul istiwa mun di langit ngaranna madarul itidal moal kaliru teh falak-falakna kullum fi falak yasbaun wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim ieu ayat teh nyambung jeung ieu wa qaddarahu manazila ya Allah ya Rabbi ieu belajar urang ilmu falak jang naon teh belajar ilmu falak teh ieu ke bakalna tadi jelaskeun anu jelas mah kan urang dek kiblat ge dek kiblat ya urang di mana ayeuna Indonesia di mana Tangerang ya garis satulistiwa 3 garis satulistiwa ka dieu urang teh sabaraha darjah oh ieu teh urang teh genep darjah lewes etik Mekah mah kaleren garis satu 21/4 jadi berarti urang teh ya ieu kiduleun garis satulistiwa sedengkeun Baitullah mah kaleren garis satulistiwa mantep ulah lempeng kanyahokeun heula ku urang teh mana barat mana timur mana selatan mana utara geus lempengkeun tah geus lempeng urang nyaho barat utara timur selatan lembang urang ngagarit dan negara urang daerah urang 6 derajat 3 garis satulistiwa nyieun deui ka ditu 21/4 derajat lempengkeun make tali nah nu bagus mah urang babarengan neangan benang ti dieu ka Mekah ayo jauh cumanya di jalan atuh geus lah aya ngaranna kitabna rubu takribul maksud make rubu eta klasik ngaranna kuari make HP asal HP-na anu bener urang error sieun mah heran ku kula tita coba ngaji urang dek salat ya coba pangompaskeun di masjid dia nya kompas ih mah salah cenah masjid kunaon teh urang kudu ka ditu jauh amat sih ieu mah hulusiana nu error goblok atuh jauh basa ieu bener-bener ngulon palingan lah saeutik kitu salah ieu mah lain ngidul mah teu percaya aing ka HP sia tah eta kan hese kos kitu can orang bener datang ka detik ieu kula mah teu percaya sabakatul hipri beraca teu aing mah teu percaya sebab can orang benar nah, eta geus urang ngitung ku ari make takribul mas haji ku urang kita klasik tapi klasik mbasikeun luar biasa istimewa teman-teman ketika Amerika datang ke urang kita ngarobah mimbar masjid melalui MUI lantaran ieu robah negara baca Qur'anna kullun fi falakiyas bahun boro-boro palak robah saeutik kareta bae kareta bere belok saeutik atuh ujianan hancur ulah palak bulan jeung bintang jeung matahari komo bumi cenah itu geus berubah kitu berubah teh anjing teu percaya ieu mah sebabna Quran wa qaddarahu manazila eta teh geus mastikeun manazila qaddarahu bae mun kurang dibaca tafsiranna ngageser saeutik kiamat. Mentek begitu rame-rame isi ulama jadi barodoki heran aing mah. Baca atuh tafsiranana ulah hiji kitab. Baca atuh falakna. Kok bisa ngageser saking saeut? Bisa ngageser kudu nuturkeun ka Yahudi. Ya.
ku ajan dipaksa titah moal aing mah deuk salat aing bae wa qaddarahu manazila tah iyalah bulan nu mantap kareta teh kareta ye ku ulah-ulahna mengkol mun aya jalan raya eta teh make hahalang tiu 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 kan gitu kan beusi kareta kadinya ka jalan gitu. Tuh siapa ada salah bodoh loba kejadian lantaran hahalang kareta kaditu ngeunangeun meureun cak kareta coba kaditu nyaga kejebur Kareta begitu benang salah rel. pernah terjadi keluar tidak rel di leles kerjaan gua di Garut sabaraha ratus supaya raga kareta keluar tina relna aneh miskitu bae barang diteliti sambunganana horenganan eta aya nu kaluhur saeutik tah sambungan saeutik bae ngageser ngaguling kareta komo ieu ku qadarna manazila wal qamara qadarna di kumaha ulah ka percaya ka Yahudi atuh urang aju urang bobodo muih deui nu dongengna muih nu dongengna oh dikararompas kudu ka dieu kudu ka dieu dibilukeun ku Yahudi kon nurut bae kula doang nu teu moal aing mah masjid aing mah geus meunang ngompas palak titik cenah berubah kajen geus kieu bae moal berubah dengan dalil Al-Qur'anul Karim begitu dibaca berubah setik kiamat bakal moal aya berubah setik ketika ya Allah pakai bahasan lagi ini lamun cek tukang ngaji mah langsung ke harti bahwa qaddarahu manazil wa qaddarahu mastikeun jadi kalau mun geus make bahasa wa qaddarahu teh geus moal aya robah pasti mastikeun teh 28 dibagi 12 enggak satu bayakun likuli barjin manzilani wa sulusun tiap buruj engke bakalna aya 2 manzilah seperti lu cicingna bulan ai buruj sabaraha wal buruj indahum salasuna darjatan ai buruj eta 30 darjah ai darjah sadarjah 60 dakikoh ai sadakikoh 60 sawani ai sasawani 60 sawalis ai sasawalis 60 rawabi ari terus eta kaditu datangkan teu ka harti ku urang tuh kan Pasti sih emang hitungan karung bae. diajak hitungan palak ya puyeng mah madak engke kahitung ya maksudnya kahitung ya perputaran bulan sapetingna teh samanzila belok pindah manzila sapoe sapeting teh ya mun make jam 24 jam tapi lamun burujna ngalewihan sebab nyana wayak tol qamar biharkatil khosati kulli yaumin bilailati salasa asyarata darjatan 13 darjah wa salasa daqaiqa 3 dakikoh wa salasan wa khamsina saniyah jeung 53 sawan jadi lamun dijamkeun leuwih 24 jam nya nama di dieu sapoe-sapeting teh ieu mah salasa asyarata darajah. Jadi berarti gitu dikalikan kurang 13 darjah kali 60 cepat 98 tekarti ya ini oh ya nah iyalah lamun kurang diteliti terus bakal kanyawat lempang panon poe lempang na bulan aya aturan-aturanana jarak antara bumi jeung matahari jarak antara bumi jeung bulan manzilah-manzilahna aya anu cepet lempangna aya nu rada lambat lempangna geus dihitung kabeh ku ilmu falak ieu teh wa qaddarahu manazila masyaallah karim urang mah geus tarima asak bae ku ari ya nu mentak ke kaditu nama aya basito aya kabisah kemudian ke aya ngitung waktu teh syamsiah aya qamariyah
Masya Allah di lemur orang gak aya bisa si aya ini komariah aya tuh kan sebagainya kitu na aya itu orang mantap ente pernah tetepat Kiai Mansur make sulam munairen Masya Allah kamari riwah-riwah politik lamun Konsisten. jeung urang teh bener-bener sesuai jeung aturan anak mual kudu nyelimpang setik-etik aja. Santri mah kiai mah ulah hese-hese. Sebab naon? Syarat-syarat ru'yat tina pikih ku urang geus dibaca kudu bener-bener tabarruk lillahi taala. Ulah karena. Lamun make karena engkena muatan-muatan politik asup kadinya. Baik eta di politik, partai maupun di organisasi atau disedek engke ku Yahudi. Urang memakai kitab urang bae geus aya di ber. Menanti Uzbekistan, Ulubek, geus pernah pan urang zarah ka ditu. Di mana coba sih ayo? Bisa aja temilu di hotel. Paling tadi ajak sama hotel kerek bae. Bajar milu bae ku kabehan makan teu jangan. Teu jauh di mana Ulubek cenah makamna di mana ayo coba? Kagambar henteu kota. Di mana ayo? Nih. Keret celi datang ka inget keret celi. Dua ingat ta dua dipersilahkan. Teu jauh jarah cenah mah. Sebab naon? Sebab Ulubek mah memehna teh pasar. Jadi punya nama kriweuh ku pasar bae kami mazarnya teh. Ya loba baju ke asup eta makam ki Ulubek di dinya ahli palak aya merekna di dinya. Terus ke belah ditu. Terus aya museumna. Teu nyaho nya mah. Kami mazarnya milihan kaos. Ya. Dipuri ambalaya kaos batas ya. Ya Allah, Ku aing kaajak bae ongkoh di heran aing. Tah, iya luar biasa. Masya Allah ya. Geus urang boga toko palak nu aya urang di dinya. Geus urang make durusul palakiahna geus jelas. Kemudian make sulamna geus jelas. Cenah aya nu ngomong-ngomong salah tak? Nu nyalahkeun anak adukeun heula jeung nu make. Nu nyalahkeun kan wake. Boga sejarahna di Tangerang teh aya ahli palak ternama baheula. Anu usul kaki Mansur tina 12 derajat mohon diturunkan menjadi 8 derajat. Turun sebab wake kadeuleu bulan aku 8 derajat. Berikutnya deui turun genep derajat. Urang mah kadeuleu dengan 6 derajat bulan wake. Kadi mah wake jelas hitungan tapi langsung dideuleu. Turun menjadi 4 derajat. Kadeuleu keneh bae jelas bulan teh menjadi darjatani paksaro. Tutup geus di dinya. Lamun di bawah 2 derajat moal kadeuleu kajen kumaha bulan. Tajribah bener, tapi darjatani paksaro kadeuleu bulan. Wake ka dieu mah. Wake teh jelas kadeuleu ku 2 darjat teh kumaha deui atuh. Pan urang teh tita puasa teh sumu liruyatihi wa tiluriyati liruyati. Ruyat teh geus jelas kadeuleu. Arep endi sisira? Arep endi? Wede mengkonon ge lah sira mah wis lah aja cacalaton wis sira. Ieu kan wake. Jadi ulah diperebutkeun masalah darjana wakena ku ari mah jelas. Aya kitab lah geus tah nu kos kitu teh permasalahan nu dipermasalahkeun di zaman Habib Usman. Aya kitabna boga abah mah ulah dibaca teh kitabna. Geus moal kadeuleu ku bangsa matan-matan nu kararieu. Itu mah mata jahe kabeh atuh. Deuleu palak ya moal kadeuleu. Eta geus tentang. Terus ngaji di itu di mana di murid Syekh Mansur langsung Ki Mansur di Cipanas Papih. Ngaji deui ka dieu ka Cianjur lantaran dicarekan ku Abah. Dicarekan baru dicarekan teh sia ngaju kos kitu bae. Ngaji deui. Balik kawin ke nazana aing ya. Jadi kita ngitung deh. Jadi cobaan ngitung gua apa barang ngitung tah ieu bener guys. Waktu pertama mah tak salah gitu.
Oh kurang tahqiq berarti. Oh geus karak dokin geus kurang memakai ieu bae teu kudu ngajak-ngajak ka batur. Yakinkeun ieu bener. Titik geus beres. Datang ka guari. Si adik milu rek teh sabodok. Sabodok si adik milu kan itu los. Kanu ruyat tadi bayar teh emang bener ruyat dibayar. Aing dek nyana bener teu ruyat dibayar. Aya tim ruyat dibayar. Bener tante dina pikir. Sok calangap sia. Iya. Aduh. Gas, masing-masing bae gas sama urusan kepentingan, aing mah kepentingan jeung Allah. Sia mah kepentingan jeung duit los. Beres. Lain kitu urang bebener balerea, lain haju urang masing-masing. Mantak naon hiji keuna tuh pendapat teh nu ieu make sulam nu ieu durus nu ieu make nyukom nu ieu make naon deui happy marriage nu ieu deui happy new year nu ieu deui happy baby pokoknya happy lah jangan atuh hijikeun mantak naon ketika aya kelas aya kesalat di mana ye coba wakena kumaha tinggal kitu basi hese-hese jadi mah urusan kadeuleu ngitung aju deuleu beres ngitung aju tingali atuh beres geus sabaraha puluh tahun urang ngitung gitu rapih di zaman Pak Harto sakitu mah rapih jadi jelas mudik lebaran jelas weh si Kiki mah ora jelas ge lah wong Jawa arep mudik ora jadi ruyate ora hasil lebarannya ning pending ya heran deui ibadah jadi ku sekarang ieu Masya Allah matak naon nu geus rapi mah tinggal dirapihan deui evaluasina tinggal ngabeberes ulah hajunjeun kacau ieu kan hajunjeun kacau kan ye kembali deui ke asal deui kacau di kitu-kitu mah kumaha perbedaan Muhammadiyah dan NU menonjol perbedaan lain nyatuna FPI hasil ieu henteu nu menonjolkan perbedaan HTI ieu menonjol kiai anu mah jadi ribut titah kitu apa henteu sih kok jadi kaributan sih urusan ibadah matak naon atuh boga wilayah ngahijikeun ulah jadi raribut ulah teu dititah ribut hijikeun pengetahuanan coba urang deuleu bulana nu deuleuna nu jelas ulah mata kica-kica nu deuleuna tuh si eta mun diajak kulo mah pulang ulah kukula geus diajak sabaraha kali kan ka ditu ulah deuleu sia mah teu percaya ka mata sia mah bangun ge mah mata leutik ieu mah teu beres sama bangsa lulak lirik kana lamun aya androk nyingsat kadale bangsa bulan moal mal kadale ulah jadi hajup nu menonjol perbedaan nah tinggal disimpulkan aya naon sih nu menonjol perbedaan ibadahna ka Allah kitabna aya kok menonjol perbedaan nah berarti muatan kan NU boga kepentingan Muhammadiyah boga kepentingan FPI boga kepentingan HTI boga kepentingan walaupun di deuleu kukula FPI mah lillah kadeuleuna HTI lillah kadeuleuna nu boga kepentingan NU jeung Muhammadiyah ributna sebab eta mah teu ngaributkeun tah mah hanya ngajelaskeun alal hakiman teu berat ka FPI teu berat ka HTI tapi nu jelas nyana ngajelas-jelaskeun nu ribut ieu tah bade gorenganan hayang kursi atuh bebeja di imah tuh tinggal aya nu beulah tinggal diketrokan kursina teu aing mah teu butuh kursi teu butuh tumpakan kursi eta keur carita kamari mah geus rapih deui urang bersyukur alhamdulillahirabbil NU geus rapih deui Muhammadiyah geus rapih deui organisasi nu sajen kiai geus rapih deui ulah pasina tuh dek ibadah ka Allah jadi pasini tungtungna mah urang teh di bulan Ramadan tuh menang ganjaran bae ribut malulu nyaritakeun hilal bae hilal jadi nama tungtungna mah pun urang wah bukan tambah senep anu dikunci pan tuh menang lebaran kunci nomor lockdown can geus dikunci itu menang lebaran yang lebaran besok hari ini tidak boleh kunci geus lebaran tungtungna di lapangan
di musola anu di imah jeung anak pamajikan bae lebaran aya nu geus lah cenah urang mah teu kudu salat lebaran lah jadi kunci masjidna nyin huru hara lain hayu atuh ibadah ieu masjid di naon gitu ngaranna boga kayakinan nu ieu mah poe ieu nu ieu mah poe isuk masjidna eta na ngabangunkan babarengan atuh deuk ibadahna ka Allah atuh umumkeun mas takunan ku DKM yang lebaran hari ini dipersilahkan masjid mah bukan punya saya punya Allah yang lebaran besok silahkan eta lempeng ngaran DKM na mantak DKM anu kamari ngonci ku galedeg wah cenah kieu esuk macam-macam bae ku galedeg teh ieu na tena galedeg teh kepentingan eta galedeg ngaranna aya galedeg sing jelger aya galedeg nu asup ka dieu ces eta nu bahaya mah ces atuh hitut ya nu ces nu bahaya mah asa ngaji ka mana bae si heran aing mah tah aing ngeunaheun aing ngaji jeung nu bodoh kieu ngeunaheun jeung nu susah urang asa ngahiji teh kitu tah ngaji teh coba ge jeung nu bangsa nu sugih nu pamarentah nu sugihna nu sugih asa aing atau pemerintah orang teu bisa tapi ikut ge mah lah balok teu boga bentang teu boga ieu doang geus kaluarkeun isukan ge teu tengah hiji sih eta mah matana sipit atuh ai bulan teu kadeuleu ai susu kadeuleu guys wal qamaral wa qaddarahu manazila Allah nyeun manzila kemudian nyeun darajah kemudian nyeun garis khatul istiwa madarul itidal lamun dijelaskeun perputaran-perputaranana geus aya kabeh ge dina tafsirna sabaraha kecepatan bumi sabaraha kecepatan matahari kecepatan bulan Syamsun Syara mirihu fatizahali zuhal sabaraha kabeh geus aya kecepatan-kecepatanna kebesaran-kebesaranna geus kahitung teh Masya Allah karim maha kawasa Allah maha agung Allah maha segala-gala Allah iyalah wa qaddarahu manazila jadi batur aya nu membidangi tentang manazil sebab kullum fi falaki yasbahun wal qabar qaddarnahu manazil hatta ada kalau jinul qadim Gusti Allah teh yen panon poe ngadamel bulan tur aya manzilah-manzilahna dengan maksud litalamu wadada sini lawal hisab tujuanna supaya anjeun nyaraho ulah bararodo kana hitungan-hitungan tahun wal hisab jeung waktu urang teh aku hari jadi nyaho ku ayeuna panon poe jadi nyaho sadetik jadi nyaho samenit jadi nyaho sajam masyaallah 60 detik 1 menit 60 menit 1 jam tuh kan 12 jam nahar 12 jam lail didinya lah bakal berputar matahari ai matahari jeung bulan leuwih cepat bulan masa bulan sakali datang ka titik aslina porosna nah kutubna tapi palon poe mah sataun sakali jadi beda antara perputaran bulan jeung putaran matahari nu mentak dijelaskeun ku Gusti Allah wa qaddarahu manazila Allah mastikeun kana manzilah bulan ditalamu adada sinina wal hisab supaya anjeun nyaho kana bilangan tahun bilangan jam kuari urang nyaho poe naon ieu poe Minggu kamari poe Sabtu gajian apa henteu wallahu alam masa depan buruh kuari suram lantaran can jelas ieu teh kumaha-kumahana sedengkeun didinya begitu kurang dibaca teh aya aturan-aturan anu kurang saregep nah iyalah aturan Mendigus Law penyanyi tama goblok ya selalu ngomong dia nah iya haja sari aing sari mah engge
Kodon haju sakasih guslow. Nah, iya. Naon gitu ngaranna teh gak jadinya orang teh. Sapoe, sajam, samenit. Aya aturanana. Darjah. Darjah teh eta situna dakiko, 60 dakiko. Sadakiko situna sawani detik. Berarti 60 detik 1 menit, 60 menit 1 jam. Darjah ngaranna. Geus kurang lamun dipetakeun bakal kanyahoan. Ieu darjah awal, darjah 2, darjah 3. Oh, 12 darjah, 24 darjah. Berarti sapoe ting ieu kabeh aya manzilahan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinin. Urang kuari jadinya kuari naon ya? Paminggu jam sabaraha ieu? Jam 10 lewat 10 kacan eureun cenah kieu kumaha aing bae atuh. Tuh akibat lah lewat ting demo kan. Padahal nggak dahar uduk geus 2 piring kan. Heseng mah jelema tah. Tuh kan nyaho kamari poe Sabtu, isuk poe Senin tuh. Kayak seminggu, aya sebulan. Nah, engke kan aya anu dibayarna saminggu sakali, aya anu dibayarna sabulan sakali, aya anu dibayarna engke sapoe sakali, aya anu dibayar kerja di mana dibayar. Lamun lambat pembayaranna teu meunang demo. Eta kan waktu ngaranna teh ada desinin wal hisab. Kan? Ya, itu menang aya pesangon. Jeung deui tidak ada santunan. Manehanana engke deuk cilaka di jero pabrik, deuk di luar pabrik, eta mah geus teu tanggung jawab, Bos. Kan geus jelas ya. Iyalah. Guslow. Ya Allah, ali talamu ada dasidin. Urang jadi nyaho guarit ya ka umur urang. Akibat aya naon eta? Aya bulan ditalamu ada dasinin wal hisab dengan perputaran di manzilah. Urang kuari ngitung. Ente lahir tahun sabaraha? Oh, berarti geus sekian tahun. Heeh. Ente oh, jadi nyaho ta urang? Oh, urang teh kuari geus 50, 55. Ngaji pede tahun sabaraha lahirna? Oh, nu nyaho. Oh, nu nyaho nya mah lahirna nanyakeun ka mana? Mah aya jeung pede lahirna nya mah lahirna bareng jeung eneng. Teu jawab poena eneng eta tah. Masya Allah, tas ini heran ieu mah. Jadi jelema nyaho ka eneng eta teh sabaraha ta umurna eta si eta. Lita'lamu adada sinin wal hisab. Guys, urusan tahun-tahun tadi teh kepentingan akan loba. Nya, baheula replita akibat aya bulan lita'lamu adada sinin. Pelita per tahun. 1, kedua, ketiga, keempat. Replita membangun bangsa jeung negara. Terus ke belah diana. Dengan 5 tahun. Nah, memaksakan hayang 2 kali. Oh, masalah. Bahkan kudu demo orang kebehan ke Jakarta mempersilahkan untuk jadi raja semaunya dan seumur hidup. Gitu kudu nama. Kayaknya bagus. Iya. Kata kanyawana kumaha ada dasinin wal hisab waktu urang moal nyaho ka waktu lamun 2 bulan. Masya Allah. Panon poe moal nyaho. Urang nyaho waktu subuh, urang nyaho waktu duha, urang nyaho waktu zuhur, urang nyaho waktu asar, maghrib, atuh salat mah teu ieu nyaho doang. Tuh kan. Si anak urang umur sabaraha nyaho lahirna teh oh malam anu tanggal sekian bulan nyaho aya titi mangsana. Eta wal hisab. Kemudian Ramadan tanggal hijina iraha, kemudian lebaran tanggal hijina iraha, wukuf tanggal hijina iraha. Ya Allah ya Rabb, iyalah aya panon poe jeung bulan. Andai kata Gusti Allah nyeun panon poe teh 2 jang berang hiji jang paranti peuting hiji atuh peuting 2 nu hiji jang paranti peuting nu hiji jang paranti berang atuh balai peuting atuh kabeh nyorot kabeh. Ayo si awal. Masya Allah. Wa ja'alnakum naumakum subata wa ja'alna an-nahara ma'asya. Ya Allah ya Rabb. Geus kurang kumaha deui? Gusti Allah geus ngajelaskeun. Pohara.
Geus mere kamarane kabeh penting jang istirahat wajalna naumakum subata berang wajalna laila libasa penting jang paranti istirahat engke basa ketenangan sare wajalna nahara ma'asya berang jang ikhtiar neangan kehidupan anu bener neangan anak ka sawah ladang ka gunung neangan kayu ka pasar ka kantor wajalna nahara ma'asya tuh mantak baheula mah geura balanja besi ka magriban tutup geus teu buka deui we kuari mah terus-terusan 24 jam dek belanja iraha bae baheula mah tilok aya urang meuli wudu peuting malaya isuk-isuk wuduk mah kuari mah jam 12 jam 1 wuduk kere akhir zaman masyaallah karim malaya baheula urang meuli wuduk peuting sore malah esuk wuduk mah kuari jam 12 jeung peuting wuduk aya kene berarti jelema buang kawarah kabeh aturan maksudnya ya Allah ya Rabb balanja gara balanja ka warung mesti kaburu magrib mesti mesti kepenting urang butuh aya tamu aya naon balanja na beurang asal geus tutup geus selesai teu bisa balanja penting teu meunang sebab naon Al-Qur'an ge ngajelaskeun wa ja'alna laila libasa wa ja'alna naumakum subata geus lamun jelema penting pake dagang menyalahi aturan Al-Qur'an Al-Quran itu jelas istirahat atuh penting mah mantak aya tahajudan aya nu dagang ti penting ira tahajud mah deh nu tausiah ge eta teh dagang kene teh tahajud atuh deres cenah mah tausiah isya doe naon teu tahajud henteu deh teuing parah sia mah gelain ngabela teh mos gitu dijelaskan Masya Allah iya wahara li ta'lamu adada sinin wal hisab urang boga janji yuk urang kawin kita mengarah ke pelamunan oke. Pelaminan siap pelamunan ayo ya tentukan tanggal berapa hari apa dan bulan apa itu kan li ta'lamu adada sinin wal hisab ayo dek naon bae Masya Allah maha kawasa di samping eta aya rahasia anu urang teu nyaho di antarana lamun ieu eueuh panon poe tatangkalan bakal kacau ke jeung kumaha tatangkalan buahna moal beres rahasia anu urang teu pernah membongkar di samping eta bulan lamun hiji buah teu kasorot ku bulan nah ieu ge bakal rasana moal bagus sorotan-sorotan bulan eta terhadap bubuahan ieu menggandung leuwih tibatan panon poe namun kurang dibaca hikmah-hikmah tina bulan teh sorotan sinar bulan anu dibahasakeun di dieu nur bulan mah tapi panon poe mah giat beda bahasana giaan mah leuwih dahsyat sorotna nur leuwih handap tetapi dibalikeun kana hikmahna nur bulan lamun nyorot karena daunan jeung bubuahan leuwih dahsyat tibatan dia na panon poe ya Allah ya Rabb Masya Allah karim geus bulai ku ari urang berbicara kana hikmah aya deui ke tafsirna tentang hikmah-hikmah antara bulan jeung panon poe di samping manzilah aya ngaran-ngaranan eta teh ngaran-ngaranan teu sembarangan pake ngaran-ngaran eta lantaran wajah tasmiyahna terhadap manzilah ngabogaan hikmah-hikmah Masya Allah karim iya Al-Quran namun kurang dibaca diartikan didalemi ku urang bakal nak muringkak bulu kusa ayat bae geus kuari-kuari urang nyaho pandon poe bulan aya manzilah sanggeus sakitu darjah kemudian tadi teh geus dijelaskeun ku urang teh burut pohara amat tanyakeun atuh nangieun saha nangieun Allah percayakeun atuh ka Allah Sang Maha Khalik urang neangan Sang Maha Khalik neangan Khalik da di mana moal aya selain daripada Allah berarti wujud mutlak Allah Sang Maha Pencipta sanggeus da wujud mutlak Sang Maha Pencipta Allah teh aya al-awwalu wal zahir wal batin al-awwal wal akhir wal zahir wal batin kunaon Allah nu aya teu pernah karasa ayana teangan aya ilmuna
supaya orang ibadah teh mata hati orang teh pancen ka Allah. Urang maca Quran teh asa mukalamah jeung Allah teu kudu cara Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina. Urang maca Quran teh seakan-akan urang keur ngobrol jeung Allah. Pas urang maca shalawat seakan ngobrol jeung Kangjeng Nabi. Ayakeun di jero hati urang koncan aya ganjelanana. Ulah aya karesep selain daripada Allah. Piceun karesep-karesep masih wallah ngaranna tajarrud. Tajarrud masih wallah. Eueuhkeun geura. Urang teresep kana dunia sederhanakeun, urang teresep ka makhluk sederhanakeun, urang teresep kana jabatan sederhanakeun, urang teresep kana kitu keagungan sederhanakeun, hubul mal hubur ya sederhanakeun. Datang ka eueuh bakal katempo kalbu urang bakal nempo kana wujud Allah nu nempona basiroh. Ngan lain ku mata ieu ku ieu kan tempona. Mata ieu mah moal bisa la tudrikul absar wala yudrikul absar. Moal kadeule Allah mah di dunia mah. Tapi Allah neuleukeun urang. Allah mah neuleuh terus ka urang. Laisa baini wa bainaka hijabun cak Allah antara aing jeung sia. Halang sia teh dek neuleuh ka aing. Halangna loba. Halangna loba boro-boro. Nah naon ieu mah sapeda kempes beresep. Sapeda kempes beresep. Geus dikieu-kieu bae we kempes teh bisa dipake ka ajeun. Jang naon atuh ngaji teh mah kempes lah deuk dibawa bae. Ih jang naon deuk dibawa ka Madura. Oh, di kilo. Tuh kan beres bae naon bae geus. Aya elmuna berarti tina ilmu hisab, ilmu hitung. Wari urang kana hikmah, naik urang kana ilmu tasawuf. Mulai geus nu dideuleu ngaji teh ngaji we hayang menang ridho Allah, salat teh hayang menang ridho Allah. Teu aya muatan-muatan naon hiji be Allah, sebab asal ti Allah digerakkeun ku Allah dek ka Allah isin ke di akhirat. Lamun urang ngaji aya muatan selain Allah, meureun ditanya sia teh ngaji baheula teh aing pan nyaho boga ka hayang selain aing. Sia teh salat pan aing nyaho sia teh boga ka hayang selain salat. Urang lamun dikitu-kitu di hareupeun umat, di hareupeun jelema, isin pan bersihan. Isin komo urang jadi raja, urang jadi presiden, jadi wakil, jadi gubernur, jadi bupati, bakal ditanya. Ainal muluk, mana raja coba? Cek Gusti Allah, ka dieu geus rahayu. Raja empot-empotan kabeh. Bunga hadap sebab naon? Tanggung jawab di hareupeun Allah. Eta kan raja dunia, urang raja rumah tangga. Kumaha menghadapi urang ka pamajikan, ka anak, ka incu, urang sebagai rajana. Pernah tah urang dituturan pamajikan urang nu teu salat teh supaya salat atau diantep ku urang. Eta tanggung jawab urang sebagai raja. Anak urang anu teu masantren dijejeukeun kana sakola hingga teu nyaho kana syariat-syariat, bakal ditanya ke di akhirat, kuari maneh jadi insinyur, kuari manehanana teh jadi DPR. Tapi engke di akhirat panggil ka sia pernah dijajahkeun masantren teu? Ora bas, ora sira. Oh, bener kronya benernya. Nah, ini sehingga teh nyahoan ka pangeran tah sia njedekeun ka sia. Begitu ditanya, "Saha pangeran?" Teu nyaho. Kunaon mah teu nyaho? Teu pernah ngaji. Saha bapak sia? Panggil bapak sia. Pernah dia teh dijejehkeun supaya nyaho ka pangeran. Henteu, digebruskeun kabeh jeung bapak-bapana. Ya kumaha coba hayu? Eta urang ke mikiran ge engke ayeuna mah lah sapira di dunia. Tapi ketika urang engke ditanya tentang anak, ditanya tentang pemajikan, Masya Allah geus mawa urangna ge sakieu beratna ngomong engke ditambah sebab urang teh kepala kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Ngeri urang lamun inget ka dinya. Ya Allah ya Rabb. Mantak jejeukeun anak kena masantren. Ai kitu mah nya teu betaheun di pesantren. Engkena kan urang geus. Begitu anak teh nyahoeun ibadah. Nyahoeun ka pangeran mah ngan teu nyahoeun ibadah lantaran teu masantren. Panggil bapana. Ku kula geus dikacilongokeun. Geus, anana balik we. Kurang sih balik we. Agung teu dikiriban-kiriban tah sia. Sia tah gara-gara mah. Ayo. Kurang teh dikiriban. Atupan kula teh karyawan. Aja di pabrikna ieu ku ari teh jelas. Bisa nu nyieun aturanana. Datang urang ka DPR. Gara-gara kos kitu DPR datang deui ka ditu DPR pusat datang. Ya numplak di ditu.
gas di luar berarti nyahoan kajian. Ada ya kemana yang ngaji jadi tumplak-tumplak ya lita'lamu adad sinin wal hisab ma khalaqallahu dzalika tengada amal Allah kanu bieu teh panon poe bulan jeung manzilah teh illa bil haqq kecuali lurus bener la abasan teu heureyan Allah nyen panon poe lain heureuy Allah nyen bulan lain heureuy bil haqq kahakanana gali kumaneh coba tentang mata poe jeung bulan teh aing teh lain lalagaan nyen panon poe teh cak Allah aing teh lain lalagaan nyen bulan teh gali ku sia dalemi ku sia bakal nyaho sia kana aslina bulan lain sakadar nyaho teh urang berangkat ke bulan hayang nyaho di bulan ternyata bulan itu busung ternyata bulan itu tidak punya cahaya lain sakadar sakitu tapi hikmah daripada bulan Masya Allah karim yasalunaka anil mahid yasalunaka anil asalunaka dina Quran nanyakeun tentang itu nah dijawabna kan ku hikmah ku Gusti Allah nah ieu tentang bulan ternyata aing lain sembarangan cak Allah ma khalaqallahu dzalik illa bil haqq Masya Allah yufassilul ayati ngajelaskeun Gusti Allah kana tanda-tanda bulan sok gerak jelaskan tentang bulan berikut banjilana berikut darjah-darjah jeung buruj-burujna berikut jeung muhak-muhakna aya istilah muhak dina pun mau palak teh engke teh tungtung jeung tungtung teh ieu teh aya sabaraha darjah selisihna kemudian ieu tentang gerhana panon poe gerhana bulan digerhanakeun ku Gusti teliti kumaneh aya naon sih ieu nu mantak gerhana teh jeung hikmah tina gerhana teh aya naon gali yufassilul ayati Allah ngajelaskeun tentang ayat-ayat di samping sorotan panon poe sorotan bulan Masya Allah ieu teh hikmah anu urang hese kecuali para ahli-ahli ma'rifat kecuali para ahli hayat mah make perhitungan real ahli ma'rifat dibere ku Gusti Allah kasfi wa tamkin dibukakeun bae langsung plek nu mantak dina tafsir-nafsiran ieu teh aya dua hiji aya tafsir ngajelaskeun pake bitorikil kasfi dan eta jero jasa make kasaf coba bulan teh leumpang coba bulan teh manzilah teh coba panon poe teh coba bumi teh ku Allah dibere ka kasafanana ternyata oh kos kieu dibukakeun we langsung blak tah hayang neuleum anu perjalanan bulan tadi bere neuleum atau poe tadi bere deuleu kitu bumi tadi bere deuleu manzilah-manzilana ala bitorikil kasfi masyaallah teu meunang dibahas tah kudu para aulia Allah ayeuna mah bitorikil hayat dihitung we dihitung bulan manzilah dihitung ayo nu pake perjalanan mana Masya Allah karim iyalah maksudna naon teu main-main Allah ma khalaqallahu dzalik illa bil haqq tok yufassilul ayati nah Gusti Allah ngajelaskeun ayat teh liqaumi ya'lamun bagi kaum anu mikir mendalami tentang falak mata poe jeung bulan sampai sedalam-dalamna engke disimpulkeun ciptaan saha eta teh mulain ciptaan Allah saha nu bisa dek lupat ka mana atuh maneh teh lamun lain ka Allah lamun urang geus boga kayakinan bakal ka Allah atuh hirup maneh teh ditaker ku ari Gusti Allah sabaraha tahu dihirup maneh geus aya takranana ana geus aya takranana atuh kade urang ngalaksanakeun di jero kaikhtiaran urang hiji-hijina Allah mere ikhtiar ka urang pilihan urang dek Allah apa dek dunia dek Allah apa dek dunia sing hade iyalah yufassilul ayati liqaumi lamun diajak berpikir urang ke arah eta ku Imam Jalaluddin Jalalain supaya orang ulah lengah teh geus eta takranan datang ka waktuna paeh waktu teu gagah teu kering teu sehat datang ka waktuna geus ditaker ku Gusti Allah mudah-mudahan orang gabehan dibere sehat dibere jag-jag
dibere yakin anu sayakin sehingga urang ibadah ka Gusti Allah dengan penuh keyakinan, sholawat ka Kangjeng Nabi dengan penuh keyakinan. Di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.